Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana patepang deui dina palajaran basa Sunda sareng Ibu Mae. Dinten ayeuna urang balajar ngeunaan kalimah pangajak. Naon eta kalimah pangajak? Kalimah pangajak nyaeta kalimah anu digunakeun pikeun ngajak ka batur ngalakukeun hiji pagawean. Atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kalimat ajakan, yaitu kalimat yang digunakan untuk mengajak kepada orang untuk melakukan sesuatu. Contohna, Hasan ngajak babaturanana ulin ucing sumput. Kalimah pangajakna seperti urang ulin ucing sumput yuk. Nah, di ujungna aya tanda panyeluk. Jadi, di dalam kalimat ajakan diakhiri dengan tanda seru. Nah, aya pancen dina kaca 8. Ibu contohnya nomor 7. Yayan ngajak Pandi main kaleci. Ditulis kalimah pangajakna nyaeta Pandi main kaleci yuk. Nomor 2. Dudi ngajak Asep main panggal. Kalimah pangajakna seperti Asep urang main panggal yuk. Nah, jadi setiap kalimat ajakan itu harus diakhiri dengan tanda seru ya.